harapan masih balaya kakarak di 60 tahunnya. Kita anu hatam tina saninya. Oke, atur nuhun mitra kanca sedaya anu harawas bojong ti Bapak Mandor Edi. Hoyong diputerkeun tembang lawas nostalgia. Hiji lagu nu kapatur di kantun tugas. Supados di pamaosan ku Mamah Titin. Asih mandiri ya. Di Bapak Mandor Edi geus boga janji jeung kula insyaallah kalau diputerin lagu ini bade masih anu ngebul aya nu ngebul. Harmoko Menteri Penerangan buah kopi buah jam bedak dahar dak kerah yang kolong Karawang sudah puterkeun di Bapak Mandor Edi. Hiji lagu kapiatur di kantun tugas supados di maosan ku Mamah Titin asih mandiri gerah. Di kantun tugas di Bapak Mandor Edi pulang awak jeli dina babak ruang bose di deui anteng gaul baklu atuh Bapak Mandor Edi diantos gawang aduh ngalaku sedih anu mana aya sedih mana mabiku pasian jalan jeli dina baru bose dia nu mana ananteng gaul baklu neng mimin pintar sih ya neng min gitu aduh sedih mana uyuh neng yuyun damang ngepak kesabaran tangan masih dia nu mana ngantos pan bulan neng Tina damang geus lemih gaya berat tangan masih di waktu di medan perang daging dokali sadar bose diaturan deui serta mana sabar bose di anu mana aya pasrah ikhlas tur lela dengan bibina jepret tager jujur serta setia diserana bose di bager deui aturan Bos Edi diantos dina bang baru bose di anu mana aya bener antang kaulung balu nyawa anu ngalangkung bose di deui sepi mana kuyung bose di bager deui emang kesabaran tangan bose di lantas man bulan-bulan lebih gaya nyerat dengan bose di waktu di medan perang aturan Bos Edi diantos daging dokali sadar bose di aturanan kapayun nana sabar neng Tina alias Siliur pasrah Desa Subang ikhlas tur lela iya Dede tina deui jujur serta setia alias Siliur serana bose dia nama begitu benar atuh